Isuk-isuk geus dimimitian ku sasapu soalna rek diempel. Ieu teh kan usum hujan jadi loba pisan suku hayam suku sasatoan pokona suku ucing loba pisan jadina belok. Teu ngurus teu miara tapi aya we tapakna teh. Bae ngarah aya pagawean meureunana. Tah ayeuna mah meuni panas tapi panas kieu teh sorena teh sok hujan gede. Tapi mun bisa mah ulah jeung angin jeung guludug meuni sok palaur jeung sok malelang. Tah ayeuna mah dilanjut ku ngepel soalna meuni geus kalotor tah ieu teh meuni sok ngaganggu budak teh ka inung teh barang gawe oge moal beres-beres ayeuna mah urang tempokeun we bener teu barang gawena meuni ku keukeuh hantem hayo ku dede we kitu. Kos nu bener we ngaganggu inung pagaweanna teh meuni ampun budak teh. Padahal mah ulin ka itu daripada ngaganggu pagawean inung moal beres-beres ngan kitu we ai teu digugu sok renyah-renyeng. Kededeon. Tah kitu we pokona mah padahal mah ulin ngoprek anyangan atawa kumaha main mobilan da kitu geuningan eta budak teh kumaha beda dinu lain. Da ieu teh mun bisa mah ulah diempel tapi disikat di banyuran cuma hoream ieu teh ngakutanana ngakutan caina soalna dijingjing kana emer hiji-hiji sok bareurat matak geus we diempel. Baelah yang penting mah eueuh tapak persukuan hewan-hewan atawa sato-satoan geus we ayeuna mah beres ngepelna oge tuh anger we diempel ge kitu eueuh bersihna.